Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Mitra-mitra kaum dan sadayana urang masih kena tiasa patepang ranggo deui tiasa sesarangan deui saksana semeng dicoman tarang langkungan channel Carsun Bakekok. Alhamdulillah dina dinten ayeuna urang daraskeun dihancar dongeng ketunda dina dinten kamari jajarna katresna karya aukok dina dinten ayeuna bage anu ka 34. Nah, mudah-mudahan ku ini ya cara dongeng sunat sehingga jantankeun panglebur kalabu panggebrahmana imbeun kanggo mitra-mitra sadayana di mana wae ayana disukulakna disikulukna sami mikat cinta tur mikarasepkeun seni budaya Sunda tengah-tengah memulai seni barang seni tradisional Sunda. Mitra anu resep kana dongeng misteri mangga tangukeun di Londok Salto dina jejer kecelakna Cimata Panganten. Berarti kolong tinggal waktos mangga urang dirajeng di dongeng Sunda teh wilujeng dangukeun prung. Para mitra kaum dangu sadayana. Salam harita anu ngobrol jeung jadi pamajikanana sanggeus telepon ka Dani. Salam. Kumaha berat? Oke mah pengintenan pemitos mobil naku Kang Dani mah ku Mang Dani nya. Nya, terus Minta dicana mobilnya ka ditu. nya di sana ka ditu kaleresan Dani kan aya garasi di Bumina. Kawitam kan Dani ge kapungkur masih eur mobilna teh ngan tah nya kitu teh aduh kakunaon. Ayeuna teh gaduh hiji-hiji acan mobilna teh. Tapi hari nyupiran mah jelas we teras Dani teh. Kan nya kitu tara kana naon nyupiran teh nya kana online we sok aya mi barang. Tapi pangnyupirankeun ka anu cenah kitu hungkul ayeuna mah damel teh. Ginten-ginten keresaheun tuanya. Insya Allah kersain lah. Nah, soalnya kan kajian gitu oke tadi merajin jalamina. Kamu ayeuna kurang disimpanan mobil kasebatkeun asa mobil sorangan we pangintenan. Mudah-mudahan atuh Kang keresaheun nya Kang nya. Aya kanggo tambi-tambi engke. Ya gitu we lah. Engke mah setoran si Dani mah cepeng aku paira. Ya kurang we duaan. Cek paira harita bari netep ka salam harita. Ya aku mah paira we lah. Cek salam harita. Tekung Sirila memang benar aya nu datang. Teu lila ti tos nelpon teh aya kana setengah jam. Harita kadenge motor anu eureun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Harita paira mukakeun panto. Neng. Bari ka saha Kang? Cek paira harita. Kang salamna aya. Kang salam aya. Kang. Ya. Cek paira harita ngageroan ka salam. Saha paira? Aduh katuh. Anu naroskeun da. Cek salam harita bari ngadeukeut. Cek paira bari ngadeuketan ka salam. Salam anu nyampeurkeun harita. Dan tidak dagoan puguh ge. Nya puguh. Aduh, hampura tadi tetos di ujung Barung puguh. Aya nu nitah nyupiran pangantirkeun carang kana hajatan. Kumaha beres? Aya keneh sih sari teuing ngan kagok we da keur istirahat bisa kalian ka dieu. Aya naon meni siga rusuh Ieu mah bisa aja sadua-dua. Salam ngareret kana jadi pamajikanana. Puguh mobil urang. Mobil di dinya. Wih, hebat euy boga sama mobil sadua-dua lu mobil aralus sungkul deui. Aya atuh ka jero. Dani harita teu buru-buru ka jero harita ningalian ka toko. Anu ratek sagala aya di toko teh. Waduh, bener euy sok tutup jam 9 lam. Sakayang we da di imah ieu mah lain di toko di ruko atuh. Jam 8 kadang-kadang tutup mah. Wah, bener ngeunaheun pisan urang kakara deui ka dieu geus lila teu ngaliwat euy. Tuh kemana wae tuh ulin ka urang. Ulin oge kan biasa ti heula geus aya. Ti heula mah urang pan sok kaluar ayeuna mah tara urang sok aya di imah wae. Paling keluar kali-kali gitu. Dani harita asup ka jero.
Sok juga harita diuk di toko dina aya kursi paragi biasa we mun biasa nama lobi ngan pedah leutik eta mah paragi jalma nu ngobrol anu ngomongkeun masalah itu jeung ieu mulai tamu misalkan penting buku ngahaja orang tadi telepon pake dari mana pemajikan geus bejakeun buku pemajikan nya Kang itu salam cenah nelpon rek naon cing tara-tara nyaduka cenah gitu teang we ka ditu cenah mentak buru-buru ka dia ya naon gitu orang teh bingung euy reuas urang teh sok cenah teh boga dosa gitu euy saya mah lain bukan salah boga dosana ayeuna nyupiran di mana nyupiran di mana we lan penting mencari duit lah jeung maraban budak sakola apa sorangan aing dua sakola barudak tuh nu SMP jeung nu eta nu leutik mending kieu urang teh pudan daek didinya lamun nyupiran mobil urang hiji maksudna jadi supir maneh gitu daek sok lah lain gitu mung urang oge naon urang mah make supir urang mah tungtung kuat mah urang mah terus naon atuh jadi kieu don dan urang tekan kemari balik ke Sumedang ye ka ieu mah pamajikan bener mau mobil tah nu hideung da ieu mah mobil nu ieu menang beli di dieu gitu nya maksud teh ieu mobil kurang rek digawekeun hiji maksudna digawekeun teh kumaha maksudna rek dijian online lah gitu amin teu gajalugna percuma kan mobil dua aing ngajugrug mah man mun kitu mah beunghar aing teu puguh kitu nya memastikan loba pangabutuh mah panah riweuh we anger jadi maksudna rek nita urang kita make mobil mau mobil online gitu nya dinya kan boga aplikasi-aplikasi gitu nya teu naon urang atoh we nu aya mun nya mah nya jadi mobil mah ya dilepaskeun ku urang maksudna teh dilepaskeun kumaha nya teu kudu balik ka dieu gitu maksudna jadi di garasi urang we disimpen gitu hitung-hitung ka hiji gitu kan dua-dua barang bari nitip gitu kan urang garasi kan leutik meureun teu bisa mun mobil dua mah bisa sih bisa kan kudu nolol sapotong beureun keluar ari kitu mah atuh nya atoh we urang mah keun bae anggap we mobil urang meureun kitu nya gitulah aya karuksakan nyomean gitu masalah itu mah da ngartilah mana ge meureun aya kana mobil sorangan jeung kana mobil batunya anggap mobil sorangan gitu da pakean sorangan kan gitu siap atuh lamun kitu mah kirami tina nya terserah maneh nyai urang masih ayeuna ge bisa gitu geus we kitu mah mobil mah ayeuna keneh urang dibawa ya sok we tapi urang pangmakeun motor ka imah tuh enggak teh dek mana pangmakeun motor atuh ka imah nya tapi leumpang teh ditu mah nya mah mangga motor nu mana itu nu si Ayeun si Adani mohon tapi ya anu di ditu tuh deket leumpang mah ka dieu mah aku 10 menit tapi aku kan arek nyupiran meureun mah mobil ieu nu hideung lam dan iya bisa maju kieu usaha pandan itu usaha 4 mal maju meureun tepat aing ngajawab nama aduh bener lah kumaha maneh we atuh mah urang we ieu intina maneh mah nyupiran mobil urang gitu. Setoranna kumaha ya setoranna mah meureun ada aya aplikasi meureun meurang sapoe-sapoe sabaraha intina mah lamun bisa mah nya sesa bensin sesa itu bagi 2 gitu lah siap atuh mun kitu mah siap pisan pokona mun kitu mah lah jadi orang mau mikirkan menang duit gede mau menang duit leutik gitu kan kudu aya biasana sok aya setoran kudu menang sakieu pan aduh anjir aing wayak kican menang sakit henteu urang mah pokona sesa bensin bagi 2 we gitulah intina mah hitung-hitung urang mobil kecuali mun mobil disimpan di urang ya memang kitu programna gitu tapi lamun mobil disimpan di mana mah ngapain urang nyewa mobil gitulah ya nyewa tempat gitu nya siap lah gitu mah tuh ayo tuh di rusuhan ngopi heula tuh atuh Kang ngopi heula moal da ieu mereka ujung barung heula ieu teh mobil di bumi dihitung ngajugrug mobil batur gitu emang urang mana gitu tanu mobil nama urang kira condong sih Pak Haji Didi geuning Pak Haji Didi nu boga material nya aya acara naon ka ieu rek nganterkeun anu kawinan isuk cenah kawinan mah ngan ayeuna kan jelema-jelemana kadar itu gitu nya satu gitu mah atuh urang mah bisa lila nya mobil rek dibawa itu mana kuncina tuh iya kuncina ya teh
nyangke mobil mah ya dia tatunya pangintenan ieu mah nya kitu teh we tadi tos disariuskeun we nya. Ya, kitu we lah. Nang gitu we. Sanggeus puguh kitu mah teu lila ade ade keluarnya gitu di Dani, ade harita mawa motor Dani, sedengkeun Dani nyupiran mobil Paira dina waktu harita. Kaayaan harita sengemplong, Paira oge asa leungit tina Bang Baluh sabab tadi rasa bingung, piraku aya mobil rek dijugurukeun we hareupeun jalan. Ayeuna geus puguh ayeuna nampung, karasa geunahna keranan. Dina poe isuk geus mimiti manehna narima duit ek derek leutik cek paribasana lantaran setoran tina mobil geus pasti lancar tina poe isuk. Dani anu nepi ka imahna harita. Dek, ade ngaran teh? Muhun Ieu jang udud ya. Cek Dani harita nu bager mere ade mereka ade harita 10.000. Duh, teh aing abias we. Ya keun bae ya. Ya nuhun nya, jang udud dia di jalan ya. Ade harita narima nu antuk harita disakuan ku ade. Nyantos satu nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam nuhun deh nya. Muhun ade harita ngingking bari bunga lantaran diberi duit 10.000. Lumayan we saeutik sakedeung piranan teu kudu 3 menit. 10.000 lumayan we keur ade mah gitu. Yang tambah-tambah meuli udud meureun ade. Dani harita anu ngasupkeun mobilna pamajikanana harita keluar. Iya mobilna Kang. Anu saha ieu teh? Nu saha nu si Salam? Nu si Salam. Nah, Salam bar jadi beunghar kitu Kang nya. Toko lagi mending jengleng kitu tadi ngaliwat teh. Pas nganterkeun budak sekolah. Alhamdulillah puguh ge urang kawan si Salam beunghar kabagean dieu. Usaha bisa pan. Ah, maksudna kumaha? Engke ngobrol di jero lah. Dani harita anu rek ngasupkeun mobil. Cek pamugakeun eta tah, bisi ka Badug. Harita pamajikanana mukakeun gerbang dilebarkeun saterusna pamajikanana sina ngasupkeun motor nuturkeun mobil anu harita ku Dani di supiran. Jerut harita Dani turun saterusna asup ka imah. Eta imah teh kasebutkeun imah warisan bapana indungna Dani mah geus eueuh. Dani boga budak hiji-hijina mobilna beak kabeh pake kana hutang teh heula. Lantaran memang hutang bapana. Jadi mobil teh pake nawa dijualan we da anu nagih gitu. Tapi kabeakna. Ayeuna Dani asa dibere deui nyawa ku Salam cek paribasana budak nu kamari sore nu sok biasa kumanehna dilonyeng. Teu ari ngaledek mangan ngalonyeng we da bawuh ti baheula gitu. Ayeuna ngajangerek jadi jalma beunghar tur jadi dunungan manehanana. Puguh we keur Dani ngarasa heran tur kaget tapi bungah lantaran kabagean rizki ti Dani kasebutkeun gawe di Dani. Eta rizki ti Salam kasebutkeun gawe ti Salam. Ke harita Dani diuk dina kursi pamajikanna ke diuk beri neuteub ka Dani. Ah, eta mobil Salam teh maksudna kumaha Kang? Jadi kieu Salam teh. Salam kan geus boga mobil. Nya nu bodas teh ya. Nya tah balik kemari ke Sumedang. Bawa mobil nya nu majikanana pan majikanana mah cenah jelema beunghar pan. Mobilan ge loba pisan, truk nanaon teh aya. Oh, eta teh nya. Nya, jelema beunghar pokona mah. Jugalah di Subang beunghana we di daerah Sumedang mah. Mobil trukna ge puluhan gitu. Tah dibawa cenah hiji, kan bingung nyimpenna di mana cenah kitu, dah dipaksa cenah dibawa. Tah dibawa nya kapake dibawa ku mang kewek dijual-jual cenah pikiran teh kitu. Mantak nelpon heula sama mobil eta dijual teh ditelepon heula. Ka Akang nu kebenaran Akang kan keur butuh pagawean nu tetap. Aya ngaradogoan anu nitah makan diraha pan. Euheung mun aya mun eueuh nya ngadek we meureunan. Ah, jadi ana mah Akang terek nyupiran mobil eta. Nya. Ngan dan teh kieu cenah. Ieu mobil teh nya sok we cenah bawa Pak. Jadi mobil teh dibagi 2 cenah kitu penghasilanna teh. Bagi 2. Kan biasa masuk setoran biasa Kang. Henteu, bagi 2 cenah. Jadi sesa bensin bagi 2 hitung-hitung cenah nyewa tempat we cenah jang nanti ngaranna teh garasi cenah kitu. Oh, atuh genah Kang kitu mah. Jadi urang mah mikir Nyanger we urang epan kudu boga penghasilan anu gede mun sana jadi bagi 2 ge. Gitu. jangan pedang asa teu ditutur-tutur teuing we. Nya, tapi kan mun lelet anger we era gitu. Mentak urang nya tetep we kudu khusus, kudu husuk gitu lah istilahna mah. Nya Tuhan duh alhamdulillah pisan atunya. Salam beunghar mah geuningan urang ge kabagean bisa usaha di Salam. Nya, sugan we atuh Salam ge namahan deui mobilna nya. Cek Dani harita atuh heuna keranan.
syukur nakaranan bunga pamajikan lagi kitu deui komo ayeuna geus aya mobil di dinya bisa we merecek manehna make mah cek pamajikan teh bisa kana nyupiran mah sekali-kalieun mah reka ditu ka dieu atawa reka konangan ka kumaha moal disangka mobil batur meureun anger we sangka mobil salaki dari supir ku manehna jeung salakina tidinya Dani harita pamitan deui pikeun nganterkeun mobil ka Pak Haji ka Kiara Condong. Di Kang. ai si Dede kemana? Teuing atuh tadi ulin jeung babaturanana. Ih budak teh. Baru mah teh tah milu ka Kiara Condong. Emang ada naon? Kapan akang balik ti Kiara Condong nyarek leumpang naik beca? Geus jeung abi atuh. Nya aya tuh. Harita nuantukna Yati pamajikanana Dani. Arinit Dani make mobil Pak Haji sedengkeun Yati bawa motor. Ararinit senggeus ningali budak anu keur sare di kamar. Dua anak katingali bararungah nekeranan. Balik nanti Pak Haji harita mari dahareun hitung-hitung pakaulan we cenah kitu isukan ti mimiti isukan. Dani anu biasa gawe tetap aya kadang-kadang sapoe nyupiran saminggu kadang-kadang eueuh nita atawa 3 poe eueuh nita. Nya tuang tuna we meureun garing ke Dani mah. Hayang udud oge sok rada hese gitu. Ayo pakai meuli udud bingung pakai ongkos barudak ke sekolah gitu kan ke sekolah sok diantirkeun wae ku pamajikanana atawa ku Dani gitu mun keur nyaos. Kahirupan Dani anu miris dina waktu harita memang ayeuna geus ngarasa kaangkat sanajan encan oge prak gawena isukan tapi tanda-tanda kahirupan ayeuna geus katingali aya dina panonna Dani oge marah mae dina pikiran anu jadi pamajikanana nya teh Yati. Sedengkeun salam senggeus mobil harita dibawa ku Dani ngarasa bunga tur atoh sabab mobil di dinya teu kudu parkir pasedek-sedek ke rumah parkiran leutik. Salam oge meureun aya hareup ka hareupna mah meureunan hayang boga tempat we nu merenah anu itu nu ieu eta cenah cek salam ek dijadikeun toko kitu pikiranna teh. Ngan pedah teu loba omong we keur aya angen-angen hungkul salam teh. Tekung silila kerunyung harita ade datang. Geus Dek. Geus mere duit muruhan. Masihan 10. Cek ade harita bari ngodok saku. Nah, geus sakuan make jeung rek dibikeun sagala sakuan. Harita ade bunga nuhun nya jug. Ade jeung Surya gararawe keneh lantaran masih keneh jam 7. Biasana Surya sok balik teh jam 8 tawa jam 9 kumaha kadaekna ngantara ayeuna ngaliwatan ti jam 9 mah sok karunya kan di imah gitu. Motor kadang-kadang sok dibawa sok dibawa we ku Surya lantaran Dani mah nanti salamah boga ieu mobil gitu pikirna. Surya harita nyampeurkeun ka salam. Lam. Naon ya. Salam harita neuteup ka Surya. Surya nu diteuteub harita cungar-cengir. Naon maneh teh? Cungar-cengir. Naon Mang Surya? Puguh kieu teh. Urang teh Lam yang beli TV euy, budak itu kan TV rusak. Maknya maneh teh kapan bengkel atunya omean we tuh. Maksudna teh geus teu bisa diomean. Ya tuh, urang oge ngarti lamun omean mah jadi bisa diomean. Maksudna teh TV-na geus dijual gitu, jadi teu bisa diomean. Ih, iman. Ya atuh TV geus dijual mah bisa diomean. Jadi maksudna kumaha? Urang rek nyuk TV bae teu. Ari maneh nya tinggal nyokot atuh TV mah tinggal milihan naik nu sabarain, naik nu 60, 70 tah. TV tah aya tah. Naik nu gede. Urang mah nu gede-gede nu 34 in we nu biasa nu ipis. Kan bae nya sok we. Nah, maneh sok nanaon teh keur maneh bagawe di dieu. Nya sok we. Make uang bukan teu. Teu kudu ka maneh mah nya bae sok nyokot we, penting mah per bulanna we aing mah dasar usaha pan urang ge meureun. Nya tenang we tinggal dipotong we. Gampang masalah eta mah. Ayo setoranna sabaraha ieu? Ieu teh TV teh nu 34 in teh hargana di urang mah ek nu teu ek nu anya ek nu second. Ya nu teu sakalian. Lamun anu mau weuteung mah di urang teh 2 genap. 2 genap.
restoran nama lah kumaha maneh we mal di target urang mah di beres we geus bener lam urang mas zaman dibere kitu. Oke tanya ngobrol lah jeung pamajikan dan kararieu mah urang mah teu ngarti naon urang mah teu ngarti nyaho ngayakeun pengeluaran kan ka pamajikan meureun ka urang. Mohon sok mangga pae atuh Mang. Meni sok kararese sok we nyarios sek naon-naon oge atuh asal aya mah. Ceuk harita Neng Paira puguh we ngagedean hate kena hate Surya. Sekalian we beureun urang teh mal tipi hungkul meureun. Terus ek jeung naon deui? Da bayaran kan dila keneh meureun. Ek dung duit, nginjem duit gitu maksudna. Lah urang mah nginjem we lah, aya gope we mah gitu. Mun aya gitu mun eueuh mah nya teu naon. Kumaha tah mah aya teu? Cek salam ari teh ngamamahkeun kana jadi pamajikan teh ayeuna. Paira disebut mamah kakara dina waktu harita di tengah reret ka salam bari nyengir. Salam harita milu nyengir lantaran kakara dina waktu harita pamajikan disebut mamah. Di kamari mah nya anger we Paira atawa kumaha. Aya Mang. Dina naon sok we. 500 wae. 500 we tapi ieu mah mal dicicil. Kewe dibayarna pas kajian bagian tenan. Lah geus we disaruakeun dicicilkeun we geus teu kudu ngari-riweuh sorangan kedareng kata deui riweuh deui geus dicicilkeun sabogana duitnya. Cek salam harita. Mun Mangnya sagaduhna we teu keng dipi emutan. Mending mah aya bayar we henteu mah gaduh keperiogeun anu sanes mah teu dah nyarios we. Cek Paira oge sarua sahate jeung sal. Antukna Surya harita milihan TV nu rek dibawana. Anu TV teh katingali harita ngareng-reng di dinya teh. TV speaker aktif jeung sajabana pokona mah komplit di salam teh jeung barang-barang anu titipan ti Jaya Plaza, aksesoris jeung sajabana. Aksesoris HP oge aya dinya. Antukna salam harita nuliskeun hutangna Surya dina waktu harita. Ade nu morohok we harita. Dek kanyuk naon maneh? Cek salam. Moal cek ade. Rek boga pamajikan maneh mah kanyuk naon atuh? Gaji weuteuh maneh mah tuda. Ade ikut tiba nyengir we dan nyana keur mah ade mah rada ngirit teh. Meuli rokok ge batur mah bungkusan ade mah. Sabatang ngingki ka warung anu memang teu jauh ti dinya. Ade kesebutkeun hirup di salam geunaheun keranan. Coba omong, coba itu jeung ieuna boga dunungan salamanya kitu di Paira pamajikanana. Nyaheun oge ka ade lantaran ade mah dititah ka ditu ka dieu. Lain keur jadi nyaho kadang-kadang dititah ka pasar ade mah. Nu penting mah buruh we ade mah. Jadi misah titah ka pasar diburuhan deui gitu. Ade nu memang rapekan mantak genah anu nitah, mantak genah anu jadi dunungan. Surya jeung ade anu gararawe duaan tukang elektronik. Anu duaan mah memang teu sare di dinya lantaran ngararontak cenah. Di daerah Binong. Jadi lamun kira-kira tutup toko teh kira-kira jam 8 sok geus baralik gitu. Dina waktu harita memang tutup toko teh memang peuting titah balik berang keneh anu duaan mah lantaran salam kakara datang ti lemurna Paira dina waktu harita. Ti waktu ka waktu salam jeung Paira harita muka toko nu karasa nikmatna. Sabab tetela toko salam teh laku na keranan. Kahiji hargana murah, kadua-dua garansi na memang hebat, tara ngabohong tara itu jeung ieu. Lamun aya bener aya karusakan tinggal dibawa di kasalam langsung diomean dibawa dibalik tanpa mayar itu jeung ieu. Tah didinya kaunggulan salam teh mantak tokona teh boh HP-na boh itu jeung ieuna memang barang-barangna salam teh loba nu loakna loba nu urutna second gitu kasebut boh TV boh naon teh lantaran ngahiji jeung servis nu ngajual kadang-kadang TV dibeli nu normal jeung nu teu normal oke dibeli wae ku salama ngan sesuai jeung harga jeung kapasitas barangna anu dijual kitu salam. Ti waktu ka waktu kurang leuwih salam teh geus aya kana nincak kana 6 bulan. Muka toko dia tapi tempatan
geus katingali hasilna. Karyawan anu tadina duaan di toko elektronik ayeuna namahan deui jadi opatan. Lantaran memang jang nu nganteurkeun sawarehna mah jang itu jeung ieuna lantaran salam ayeuna muka bari online oge nyatana paira atas dasar nama. Paira anu pinter dina masalah usaha dagang dina online itu jeung ieuna ngaran bubuhan awewe masuk pinter ngomong geuningan. Jadi lamun aya nu pesen online langsung diantarkeun ku karyawan duaan. Paira ayeuna mah geus ngajalar kana kulkas segala rupa jeung salam teh. Wara reuteuh lolobana mah di ayeuna mah. Ngan pedah toko jadi pasedek-sedek we lantaran toko teh kasebutkeun toko leutik. Lain toko gede model dihareup di ieu. Toko leutik tapi sanajan toko leutik meni ratek nekerana. Sawareh imah toko barang-barang teh nu datang misalkan dibebregkeun di jero imah. Kadang-kadang aya di kamar Paira aku tiba bisa keur sare we Paira jeung salam teh. Paira anu geus katingali beuteungna beletong katingali geus 8 bulan, nu sakedeung deui geus tangtuna bakal ngajuru Paira. Salam harita anu beuki nyaah we kana jadi pamajikanana komo ayeuna keur gede beuteung. Sapopoena Paira teh nyaetana jadi kasir we. Da can aya nu lain engke mah meureun mun Paira ngalahirkeun tangtu kasir teh diganti. Bisa jalma-jalma babaturan salam eta bisa jalma anu digawe we meureun anu SMA keluaranana. Mengarti kana masalah eta. Antukna Paira tengah peuting karasa beuteung kira-kira jam 11 peuting. Paira sumengir salam anu bingung harita tarag-tag tirig-tirig ka ditu ka dieu bubuhan arek mimiti meureunna nempo pamajikan sumengir anu bangun anu ripuh nekeranan. Komo bari jeung bujurna jemlong Paira teh beuki we salam teh bingung wah ka ditu ka dieu. Untung di dinya teh jeung nu jadi indungna mainah anu geus ngarti yen kawas kitu teh tangtuna anu rek ngalahirkeun karasa beuteung. Atuh Mang Toha jeung biina harita wakpak wik-wik atoh bungah sanajan can katingali oge. Batur ceurik teh mainah mah sesirian lantaran rek boga incu. Sedangkeun anu rek ngalahirkeun mah Paira nepi ka carimai da nyeri nyelekit cenah beuteungna. Mainah mah jeung Mang Toha siga nu atoh bungah nempo minantu kawas kitu teh. Hartina sagedeung deui manehna boga incu. Antukna Paira dibawa ke rumah sakit. Sararea dulurna Paira lanceuk-lanceukna jeung bapana pang-pangna mah Ibu Mini di bejaan. Ibu Mini anu ngadenge telepon langsung tinu jadi minantu tina eta salam. Atuh puguh we. Ngagegejeg dina peuting eta-eta keneh ka Padarim pikeun init ka Bandung. Padarim anu keur sare ngagurubug atuh. Aya naon kitu teh? Aya naon di Bandung aya naon? Cek Padarim harita bari rampang reumpeng. Gigisik kana panonna lantaran keur satibra-tibra digoyingkeun kudu jadi indungna eta mekun jadi pamajikanna Bu Mini. Itu Paira kalahirkeun. Olah, rek kalahirkeun. Jadi kumaha? Urang ka Bandung ayeuna. Aduh, mending kana isukan aduh Bapak tunu ye. Keun bae ku si salah ku si karena atuh eta nu supir mah ayo ka ditu. Harita Bu Mini lumpat keluar ngegeroan mergarawak gorowok tengah peuting harita kasih ka Ine oge ka karna atuh burudul burudakna teh kasut katut iis oge harita keluar jeung pai jeung sar deui. Harita lantaran indungna anu gegerohan. Ine harita nu gisi kana panon bari mamake keneh samping harita teh nu dibeulitkeun kana awakna duka tos naon atuh Ine teh. Naon sih mah? Cek Ine harita. Ine, hayu urang ke Bandung. Ke Bandung aya naon sih mak? Ari maneh teh si Paira di mana itu ngalahirkeun? Karena nu rojo. Anu mah. Anu wayah kieu gorowak-gorowok lu mantep hariwangkeun. Di mana teh sia teh? Si Paira itu ngahirkeun hayu urang ke Bandung ayeuna. Eukeun bae atuh isukan. Ayeuna? Buru, ayeuna. Cek Bu Mini. Atuh sararea tinggal reet lamun geus Bu Mini jeung Padarim kawas kitu mah geus teu nu nganolak sararea oge. Karena ngaleos we ka jero. Ka Bandung ayeuna ayo milu mah. Milu yang hafal ongko yang kos kumaha ningali budakna. Jadi iis oge sarua yang milu sakalian we manehna mah yang balik ka lemurna nyatana ka Cijerah meureunna.
Antukna dina peuting harita kira-kira jam 1 ararinit ka kota Bandung. Sedangkeun anu di Bandung harita Paira encan kene ngalahirkeun. Di rumah sakit teges aya kana 2 jamna tapi Paira masih kene encan ngalahirkeun. Dokter harita nangkeun ka Salam anu riweuh teu pararuguh. Bari pulang anting Salam teh muntangan ka Paira kadang-kadang. Tapi Paira encan kene ngalahirkeun. Paira anu katingali geus teu walakaya dina waktu harita. Sanajan awak jangkung badag oge da. Ai ngalahirkeun mah nya kitu we anger Paira. Jam 2 leuwih saparapat Padarim jeung sakeluarga geus nararepi ka rumah sakit anu geus dikanyaho. Pas datang Padarim harita langsung nanyakeun di mana anu keur ngalahirkeun nu ngaranna Paira. Atur pada nuduhkeun harita dianterkeun ka rohanganana. Sanggeus nepi harita Padarim langsung we nyoloyong. Paira, Paira. Sararea nu aya di dinya langsung ngareret. Apa geningan? Cek Salam harita bari suntangan ka sararea anu aya di dinya. Kumaha Paira? Geus ngalahirkeun. Puguh teh acan mah. Mah, teh ngalahirkeun. Cek Paira harita nyelengit deui. Beuki lila beuki tarik nyelengitna. Dokter nitah kalaluar heula kecuali kecuali Salam nu aya di dinya. Atuan wantukna harita ting tarolol we dina janela hayang nempo kos kumaha proses persalinanna Paira. Kadenge tegung sirila harita goak budak ceurik ngadenger. Salam teu sirikna deku harita bagat ku atoh nama budak kaluar Pairana salamet dina waktu harita. Paira teu sirikna diciuman di galentoran ku Salam anu geus ngaluarkeun budak nu sakitu mulusna budak nu sakitu gelisna dina waktu harita. Paira anu ningali salakina siga anu teu eling harita ketiba imut ngagerenyu. Salam anu acreg-acregan beri joget segala rupa. Ditinggalikeun ku Paira eueuh kaeraku dokter anu aya di dinya denting calengir we dokter teh ningali Salam anu teu eling meureun. Make jeung joget ngagitek segala rupa sanggeus ningali budak anu kaluar di pepangku Gus Duster. Sararea anu di luar harita titah asup bring atau asup harita Paira pada ngalentoran ku sararea. Budakna harita tua ka di pangku da masih kana di dokter. Dibikeun heula ka Salam pikeun diadanan. Lantukna Salam ngadanan jeung ngomatan eta budak. Sanggeus kitu rewak sararea harita hayang pada nyebak budak. Lantukna budak oge diamankeun nyatan ku dokter, diasupkeun kana jero brangkar pikeun nya pemanasan meureun. Naon ngaranna brangkar naon poho ye info teu apal. Geus nu kitu pokona da kacaan nya. Punten Salam kacida pisan bungah tur banggana boga budak awewe anu geulis. Ku Salam harita encan dibere ngaran naon ngaranna. Paira anu neuteup ka Salam harita pok ngomong. Namina sahanya Kang? Saha atunya? Kumaha lamun namina sanya. Saha cingan sok emutan Kang? Salam harita neangan pingaraneun anu di dinya nu teu diangalkeun ti mimitina saha calon anak manehanana. Ngadadak ti dinya. Kumaha tuh pami ngaranna Sipa. Sipa. Sae Kang? Nya. Nahan hartosna Kang? Ya pemindah hartos bukai hartos ieu mah pedal ieu mah singkatan tina ngaran Akang we Akang kan Salam. Paira kan Paira. Pak. Jangan Salamna sina nya tina ngaran Akang Salam. Pak na nyanak tina nami Paira. Jangan Sipa gitu. Cocok teh nya. Cocok jeung Kang. Sipa biasana geulis Kang. Kumaha nya? Tos we namina Sipa ke pami oke syukuran pami aranna Sipanya. Mohon teranggung Akang sae da eta ge. Nu antukna eta budak teh ku Salam jeung Paira diaranan Sipa. Sipa nu artina Salam jeung Paira cenah kitu. Teu mikir itu jeung ieuna heula, nu penting mah ngaranna alus geus manehna.
Padarim harita datang kadinya. Salam. Paira, Mohon Pak. geus diaranan can budak teh. Geus meunang ngaranna. Atos Pak. Saha? Si Pak. Si Pak. Halus budak teh pigeuliseun jigana ieu ngaran si Pak mah yeuh. Mohon Kang salam. Dah kepasti nang bapana keun bae lah. Si Pak nya ngaranna nya. Sararea geus pada apal yen anak salam teh diaranana si Pak. Sararea harita namprakeun leungeun bunga. Yen bener Paira ayeuna geus boga anak anu ngaranna salam. Eta nu ngaranna si Pak. Saminggu ti harita si Pak geus dibawa ka imah. Geus disalametkeun deui di imah 7 poean. Lantaran memang Paira oge nu geus bisa leumpang jeung itu. Padarim jeung Ibu Mini harita ningali kahirupan salam anu memang jauh tina pikiran manehanana baheula. Salam anu tetela ayeuna kasebutkeun jugala we sakitu mah. Anak buahna oge dan nepi ka 4 genepan jeung tukang servis Surya jeung Ade. Kaayaan salam dina waktu harita anu moncer kasebutna anu beunghar we sakitu mah. Mobil salam anu dipake ku babaturanana oge lancar mayarna kasala ka Paira teh tiap poe tara kaliwat gede rek leutik. Paira oge teu mikir yen eta setoran teh duka dikitukeun duka dikieukeun. Nu penting mah duit aya we keur Paira mah. Tara boga curiga itu jeung ieuna lempeng we. Nya kitu jalma babaturanana salam harita ngarasa bungah asa katulungan hirupna ku Paira. Ku salam lantaran manehna bisa gawe salawasna make mobil salam tur disimpen di imahna sigah mobil pribadi. Padarim dina hiji waktu harita pok ngomong ka Paira. Paira, Pak. nanteun cep ieu imah teh leutik ieu kan mah ayeuna mah meureun boga keluarga leutik ieu si Pira si Sipa. Emang kunaon kitu Pak? Panan meureunan Paira teh kuduna mah cicing teh di imah bapa di itu. Dan nu bungsu mah kabagianna kepan imah. Sedengkeun lanceuk maneh meureunan karena jeung si Ineu mah pan geus boga hiji ewang imah. Iwati meureunan Paira cadangan teh imah Paira teh pan itu imah nu dipake ku bapa jeung mama meureun. Bios Pak. Paira teh ngemutkeun ka dinya da. Nya Paira ngan bapa nu inget. Sabab lanceuk hidup mah duanana oge sok tanyakeun karena ka dieu geura. Ineu duanana harita nyalampeurkeun gek darariuk. Ayeuna mah darariuk teh henteu di tengah imah di imahna nu di tukang. Ayeuna mah ditaroko lantaran leuwih betah di toko darariuk teh. Dina kaayaan peuting geus eueuh nu ieu toko geus tutup. Sararea harita ngariung. Naon Pak? Cekarna harita. Lain bapa teh kaingetan wae pugu ge. Maneh geus boga imah, si Ineu geus boga imah. Sedengkeun Paira kan cadangan teh imah nu bapa teh ya sararea kabeh geus pada apa kan? Nya terus kumaha Pak? Bapak boga pikiran kumaha lamun si Paira nyieun imah teh di Bandung we tuh. Maksudna rek dipanggieunkeun imah ku bapa di Bandung. Salam harita ngomong, Pak, teu kedah kitu Pak. Bios pangintenan insyaallah abi oge ayeuna teh pugu nuju biliti kitu hoyong ngadamel bumi. Rek di mana geus boga tempatna? Ari tempatna mah tos ngagaleuh Pak kantun nyamang tetebih teh dieu gitu masih kena daerah dieu gitu maksana. Oh gitu iraha rek ngabangunna. Perkabis ngabangunna panginten duka iraha abi teh can nyase maksana mah. Artosna duitna aya. Insyaallah ari artos mah pangintenan nya ngabangunna mah ngeureuyeuh we kitu Pak maksana teh. Jadi kieu lam. Hampurannya alus ayeuna salam boga pikiran kawas kitu rek kabangun ditu jeung ieu. Leuwih hade kieu lam. Duit eta salam jeung Paira nu aya gunakeun kana usaha. Gunakeun kana usaha pake modal. Emang rek nyeun imah boga duit sabaraha?
harita salam ngareret kana jadi pamajikan anak. Sekedek sih Pak, mau 300-an. Leuwih hade digunakeun kana modal 300 juta mah. Keun tanggung jawab bapak anu rek nyieun pangnyeunkeun imah mah. Di mana tempatna sok tuduhkeun ku bapak rek dibangun. Sabab bapak geus pakca hitung-hitung nukeran we imah anu dipake ku bapak teh eta teh imah Paira sebenarnya. Jadi ayeuna Paira ngan kulantaran aya di Bandung, geus pasti bakal hirup di Bandung, jadi wayahna we ayeuna mah ku bapak rek dipangnyieunkeun imah di Bandung. Nya, komo geus aya tanahna mah. Memang sabaraha meter teh imah teh. Naon tanah teh? 100 meter teh bade ngadamel toko sareng bumi paruko lah gitu istilahna maka. Ceuk bapak mah kieu, toko mah mending misah ulah dijikeun jeung imah. Meunang aing ngareneng mah. Kan ulah disebutkeun ruko. Sabab moal genah engkena mending kena imah mah imah, toko misah deui. Mun eta oge kitu pamaksad teh nya masih kada di lokasi eta gitu. Oh nya. Sabaraha meter teh? Kapengkerna tanah mah lumayan lega sih. Kapengkerna 50 meter, kagigirna penginten aya kana 74 meteran, 100 meter lah kagigirna teh. Oh, jadi meber kagigir gitu, sisi jalan Pak, tapi sanes jalan raya gitu maksudnya teh. Sanes jalan utamanya jalan kieu gitu. Oh nya teu naon jalan kieu oge. Ya ge geuning rame ye. Rencana iraha rek dibangun. Ya paling oge abi ngarencanakeun teh 1 tahun ayeuna. Geus kieu we ayeuna mah. Tuduhkeun bapak tempatna ku bapak rek dibangun. Hayangna kawas kumaha? Gitu. Anggap we ieu mah imah Paira nu di Sumedang. Sabab cadangan imah Paira teh memang nu di Sumedang, nu dipake ku bapak ayeuna. Paira harita teu ngomong. Da memang nya geus sabaraha kali oge teh imah teh dicadangkeun jang Paira. Ngan wayahna da ayeuna mah Pairana teu di Sumedang. Jadi imah teh kepaksa meureunan hitung-hitung ditukeran. Padari mereka bangun imah Paira di Bandung di mana wae. Kumaha Parna setuju henteu ieu? Ya, kalau ini menyebutnya we, gitu kan karena pasti mereka-nya. Nya, geus we kumaha bapak lah tanaon oge. Ceuk karna jeung ieu harita. Paira harita nu ngarasa omonganana atanapi nu ngarasa dulur-dulurna saluyu turcop. Ku coba imut we ngagelenyung. Pak, nya naon bisa atuh Pak? Nya Pairakeun bae. Si pemberen sarenya, sare tadi teh sareng si Emada. Nyanyekeun bae syukur alhamdulillah budak teh menika tingali sehat jag-jag jangkung siga bapana meureunan. Da maneh jeung bapana ge sarua teh jara rangkung jar budak lagi jangkung badan kitu geura. Cek Bumini harita anu neuteup ka Paira jeung ka Salam anu memang jarangkung badag duarana ge ngan pedas sajangkung-jangkungna Paira. Anger we jeung Salam mah semet tak teu bisa ngaluwihan Salam anu memang awakna ngalenceneng jangkung badag Salam memang. Salam nu antukna pasrah tur bungah we lantaran ayeuna mah papana ngomong kitu teh tina hate lain kur sakadar nyungkun. Dina bapana teu mere ge lantaran Salam mah memang geus boga duit ceuk paribasana. Salam teh kasebutkeun boga duit di sisi tigigirna di perusahaan ti itu jeung ieu na. Anu antukna 1 tahun kakocapkeun ti dinya. Salam anu geus dipangnyieunkeun imah ku jadi bapak mitohana. Ngajengleng imah 2 lantai aya di tengah kota Bandung. Anu memang teu pati jauh ti Kiara Condong. Salam digigireunana harita aya toko nu ngajengleng nyatana toko elektronik. Eta toko teh disebutkeun toko Sipa elektronik. Toko Sipa elektronik mangrupakeun alat-alat elektronik, servis, mencakup kana onerdil jeung sagalana di toko eta aya. Sipa anu ayeuna umurna kurang leuwih 1 tahun, manika tingali titirilikan we geus bisa leumpang budak kakara 1 tahun oge, bubuhan awewe teh meureunan.
Geus katingali titirilikan sanajan lempangna ugang egang teu pararuguh, tapi mata lucu nu pugah mah buuk cerewing. Bari jeung beureum tabuukna teh sipa mah, tapi pakulitana mah dibodas tur kulitna mah lemes jeung geulis eta sipa teh sanajan buukna kayan kawas kitu orok teh. Matak pigegergeteun anu ningali. Sedengkeun Paira pagaweana ngucel nu jadi anak we buukna geus dikitu geus dikieu wah geus dibeungkeutna ge sabaraha hiji jika sireum. Nu puguhna mah sifat da geulis puguhna mah dititah kitu dititah kieu ge sok nurut kuna jadi indung atawa bapana. Puguh we salam harita beuki bungah tur bagja ningali anakna anu sehat, pamajikanana anu sehat, keluarga manehna anu sehat, mainah anu tetep cicing di ditu, daya toko ongkoh di ditu oge. Sedengkeun servis dipinahkeun nyaetana ka tempat salam anu ayeuna anu teu jauh ti imah manehanana. Ayeuna mah salam aya di Binong gitu. Toko kajojo tu rame jeung toko anu gede lubak libu. Ukuranna oge toko teh jauh tanah kalanget opateun jeung anu di Kiara Condong meureun. Opateun jeung anu di heula. Tapi nu ti heula ge tetep toko ngan pedah henteu pati lengkep anu kawas anu di dieu kitu. Jadi mun anu eueuh di dieu sok dituduhkeun ka toko jalan anu pasti sok disarusul lantaran bogana sarua. Toko anu aya di Kebon Gedang, toko jeung anu aya di Jalan Binong teh sarua lakuna sarua hebat. Di waktu ka waktu teu karasa. Paira anu ngurus budakna diorok nepi ka ayeuna dewasa kasebutna. Budak anu geus kuliah. Teu karasa waktu Paira jeung salam kawina kurang leuwih meureunan 18 tahunan. 18 tahun Paira jeung salam kawina. Katingali leuwih bagja leuwih bahagia. Padarim 18 tahun anu geus rempo aki-aki. Ngan pedahnya kitu sanajan aki-aki oge padarim teh. Henteu nepi ka bongkok jeung itu awakna mah seseg we anger ngan pedah ngomong geus taweh woh. Nya kitu Ibu Mini anu memang jauh sahanapeun padarim umurna. Umur kurang leuwih beureun Bu Mini teh ayeuna geus nincak hampir 60 tahunan. Tapi tetep we tampilan Bu Mini mah katingalina teh pubuhan meureun tenang jeung senang we. Tetep katingalina teh berag. Mainah anu ayeuna beuki sehat wae. Tukang baso anu kajojo. Mang Toha anu cager ayeuna mah geus full. Kadang-kadang sok gawe deui seperti biasa we bunta bantu itu jeung ieuna kadang-kadang di masalah Mang Toha. Sanajan diulah-ulah oge pokna teh teu betah cenah jeung hayang bari mangihan incu we cenah kitu jeung Mang Toha teh sok mamake motor nepang meulikeun motor anu ti heula teh salam dipakena ku Mang Toha ayeuna mah. Da salam mah ayeuna mobilna we geus loba gitu. Lantaran salam muka online sakalian. Lain kurdani nu digawe teh, tapi aya sabaraha jalma anu digawe. Mobil truk anu ti Sumedang harita ditukeurkeun karena mobil jadi mobil teh. Aya sabaraha hiji berikut jeung anu pamajikanana anu Paira anu dijualan dipake meuli kana mobil jang online. Kur boga mobil bak teh salamah kur aya hiji pada kitu ge page untar anteur barang gede seperti kulkas, seperti TV anu gede seperti itu jeung ieuna we ka pelanggan. 18 tahun salam kawin boga anak anu ngaranna Sipa anu ayeuna keur kuliah. Sipa anu memang teu jauh beda jeung nu jadi indungna anu ayeuna geus kolot. Ngaran-ngaranna oge geus boga anak dewasa ngan can boga di anak. Salam teh hayang tapi memang hese itu dibere mah kudu maha kawasa tetep diusahakeun mah diusahakeun tapi Paira masih kene encan boga anak. Paira anu katingali seger tur ngora keneh we padahal mada umurna geus lumayan kolot ngaran budakna oge geus 18 tahun ayeuna. Sipa anu kuliah di SMA teh nu kuliah dina waktu ayeuna. Anu boga awak jangkung tur geulis. Loba nu naksir itu jeung ieu tapi Sipa memang teu jauh jeung Paira. Tingkah kalakuanana ge model Paira we baheula. Sipa lamun ka sakola harita sok make mobil, khusus mobil paragi kuliah.
Dina hiji waktu Sipa anu isuk-isuk geus beres itu jeung ieuna geus singkil. Sipa anu biasa make baju muslim teu jauh tinu indung, teu jauh jeung bapa, nuturkeun kana naon anu dilakukeun ku nu indung jeung bapana. Sedengkeun Paira beres sasapu harita gek diuk, ningali anakna nu keur diuk dina kursi, bari make sapatu harita indungna Paira gek diuk gigireun Sipa. Sipa, geus sarapan? Entos mah, papa kemana mah? Ya papa balik naon? Minta jajan? Sanes, naon, sok omongkeun ka mama. Cek Paira harita nu katingali neuteup tur make kacamata, ayeuna Paira teh kacamata bodas. Sipa nya naon Sipa teh? Cek indungna kerung harita ningali Sipa nu bangun eraeun. Ada nyahan Sipa engke bari ka dieu cenah. Nya tinggal bawa atuh kan biasa besok mau rencangan ka dieu. Tapi ieu mah naon? Cek indungna bari kerung. Aya naon Sipa? Cek salam harita nu norojol tina tangga. Bari ngarandag geureun neuteup kana jadi anakna anu geulis rancunit harita. Papa. Nya naon maneh hararese aduh ngomong ka bapa teh kunaon ieu teh? Kos ka batur wae sok omongkeun. Sipa. Jangan Sipa engke bari amang cenah pa. Nya ulin kaparan biasa ge sok jeung babaturan ulin ka imah ka dieu pan. Ya tiluan aya opatan emang kunaon kitu. Tapi ieu mah pamaget pa. Pamaget. Salam harita ngareret kana jadi indungna. Sipa kabogo Sipa. Teu mah. Cek Sipa harit. Terus kemudian kabogo nah malekot bingung. Teu naon Sipa. Nyambiri teu kenging gitu nyenak pameget. Papa kan geus ngomong. Teu naon Sipa mah lalaki ka imah tapi lalaki anu berbudi. Jalma anu ngarti itu jeung ieuna lain hartina. Emang kumaha eta lalaki teh? Sipa harita ngahulang. Lagi jamina pa. Teu sami sareng urang. Teu sarua jeung urang kumaha maksudna? Bari diuk salam teh harita kerung neuteub ka Sipa anu bulat-beulit ngomongna. Naon sebenarnya cingan sok omongkeun ka papa naon? Pameget ieu teh. Kasebutkeun. Naon? Kasep. Nya kasep Sipa. Nya geus tong loba omong yak bawa ka dieu ngan kitu hungkul sakira-kira rek ngariweuhkeun mah ulah. Nya maksudna ngariweuhkeun teh kitu, lain ngariweuhkeun itu jeung ieun. Intina mah kudu saling hargaan. Kitu geus bawa ka dieu teh naon rek ulin mah ulin sasaha wae oge. Dan kitu sanajan sasaha wae tetep kudu aya saringan urang teh. Mun mawa lalaki saha jalemana geus wawuh can urangna. Kawas kumaha tingkah lakuna. Kitu pan teu asal mawa meunang sasaha oge ulin ka dieu mah ngan kitu syarat-syaratna. Tuh pa. Cek Sipa harita nu antuk katungkul. Teuing naon atuh sabenerna Sipa teh nu rek diomongkeunana. Sipa anu simpati ka salah sahiji pamuda anu di kampusna. Eta pamuda teh dina pandangan Sipa nu kacida pisan bageurna. Kacida pisan resepna Sipa oge sering ngobrol jeung eta pemuda. Kahiji kitu kadua-duana eta pemuda teh memang pinter. Di kampus manehanana lain jalur mayar tapi jalurna jalur prestasi. Eta pemuda anu biasa-biasa
jalma anu hirupna pas-pasan cek paribasana. Tapi ting kunaon sipa make jeung resep sagala. Tapi asa-asa sipa teh lamun hayang mawa ka imahna lain hartinan lalaki na anu hayang milu ka imahna ada teh hayang naon lalaki na ngan peda sipa hayang mawa ka lalaki eta ka imah manehanana hayang nepungkeun kana jadi bapakna. Cantan ngomong itu jeung ieu da lain kabogoh ngan bisi suatu saat berenang kitu pikirna sipa lalaki eta dibawa supaya teu kaget ke bapak jeung indungna eta oge mudah-mudahan sipa bisa mawakna kitu cek pikiran sipa anu memang ayeuna memang resep ka lalaki eta. Bukan naon sipa teh da mimitina mah tara resep ka lalaki teh biasa we normal resep-resep normal tapi ningali eta pamuda kasebutkeun sipa teh katarik ati ka bandang rasa. Salam anu ningali anakna ayeuna geus katingali dewasa. Geus teu ngomong deui dan nya manehna teh mikir yen anakna ayeuna geus kuliah. Kuliahna tingkat 2 kasebutna. Anu hartina sipa teh geus taram-taram dewasa. Teu masalah lamun misalkan ayeuna anakna anu hampir 18 tahun boga kabogoh cik paribasana ngan syaratna nya kitu tadi nu diomong. Paira anu imut ningali sipa anu ngahulang harita. Sipa kunaon ulang-ulang cik papa kan tadi gitu lamun arek mawa-mawa teu naon sok bawa ka dieu cik papa ge tapi nya kudu inget kana omongan papa nu dibawa ka dieu teh kudu jalma anu biasa nu bener-bener bager maksudna apal sifat teh saha eta sifatna kawas kumaha gitu kan. Mah nyantos atuh mah sipa angkat heula nya cuk atunya sipa angkat heula Nya cuk atunya engke poe Minggu urang yang ngabring ka Sumedangnya. poe Minggu apa minggon Pak? Nya emang kunaon sipa ngahulang deui nu saterusna ngareret kana jadi indungna. Kunaon mami lu repina mah sipa mah tiasa ngiring Pak. Emang kunaon tan sipa lang kuliah teu libur atawa kumaha ya kuduna mah bisa milu ka Sumedang aya naon kitu. Nya tinggali heula we ketang Cek sipa harita teu wani ngomong itu jeung ieuna. Sipa teh memang aya tujuan anu lainna kan pedah teu wani ngomong we bubuhan resep ka lalaki teh model ayeuna kakara ayeuna hungkul sipa teh jadi loba kasieun itu jeung ieuna. Nu antukna sipa harita pamitan kana jadi indung jeung bapana. Indungna nuturkeun harita bari ngaleng kana jadi anak nu sarua jangkungna we jeung manehna teh. Mun tika tingali ti luar mah mana indungna mana bapak mana indungna mana anakna teh moal katingali sabab tangtunganna memang sarua. Indungna nu katiranya kitu nya bapakna. Sipa anu memang keur lahir naon teh keur hamilna memang prihatin indungna. Paira anu sempat dibawa ku jadi bapak narek dipisahkeun jeung salam nu jadi bapana sipa. Tapi ayeuna tibalik justru padarim anu nyaahna karanan ka sipa teu sirikna aya naon-naon ge dikirimkeun ka sipa nita supir-supirna anu ka Bandung ngaliwat. Padarim anu kadang-kadang datang ka dinya ngahaja jeung Bumini ayeuna mah sering